Manggo. Manaskeun cai lah. Keraon? Hayang kopi. Oke. Ya. Hiji ewangnya mah igonya. Siap. Ulah lila tapi Ya, siap. minum di dinya. Ya, toh. Omat ulah lila. Saya tama aya mere nih tahu lah. Gelasna Tah, ieu. Asik. Panas. Iya, oke, tuh panas. Wah, iya boy. Cukup ya boy. Ya. Nah, ini parah nih. Tereh panas saya. A few moments later. Dilakiin manaskeun cai aing geus teu kuat hayang ngopi ya. Manggo. Yo di dieu we. Astagfirullahaladzim ya Allah. Keur naon Mang Igo? Kan manaskeun cai. Manaskeun cai kumaha ieu maksudna? Kan tadi teh tah manaskeun cai. Ujang teh kan kaburu hujan. Ieu munur riuk kitu. Dipanaskeun kumaha dipoe maksudna? Mohon. Maksud mepanaskeun teh taheurkeun. Yang salah deui. Lamun miwarangna tadi ditaheurkeun mah, ditaheurkeun pan miwarangna teh manggo. Ieu boga kopi 2. Pangmanaskeun cai. Abi nyana gelas dicaian dipanaskeun. Coba eta aing mah teu ngarti geus kapok aing mah ditah Mang Igo di mah. Dibasa kamari salah we jeung salah aing. Salahna urang di mana? Entah siapa yang salah, ku tak